Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu sareng wajib deui fi hakir rusuli di hakna pirang-pirang rasul, pirang-pirang utusan. Alaihim eta tetep muga ka itu rusul. As-salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan. Naon as-sidqu sifat sidik, hartosna leres tawa jujur, bener para rasul. Wadiduhu jeung ari lalawanana itu sifat sidik, al-kidbu eta sifat kidib, hartosna bohong. Wadalilu jeung ari anu jadi dalil ala zalika kana itu sifat sidik, annahum eta yen saestuna itu rusul lau kadzibu eta lamun mabohong itu rasul akana tang tu bukti tah yakin bukti naon khabarullahi bukti ti Gusti Allah subhanahu ma suci Gusti Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah kadziban eta anu bohong wa huwa jeung ari khabarullahi kadziban berita ti Allah bohong muhalun eta mustahil. Wajibu sareng wajib deui fi hakihim di hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul. Assalatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan. Naon al amanatu sifat amanah wadid amanah hartosna kapercaya. Wadidu hajang ari lalalawanana itu sifat amanah al khianatu eta sifat khianat hartosna cidra wadali cidra teh teu kapercaya teh wadalilu jeung ari anu jadi dalil ala zalika kana itu sifat amanah annahum eta yen saestuna itu rusul lau khonu eta lamun makhianat itu rusul bi fi'li muharramin ku migawe anu diharamkeun au makruhin atawa migawe anu dimakruhkeun lakunna tah tang tu bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah kabeh bi misli zalika kana pantarna itu madkur itu haram jeung makruh teh wala yasihhu jeung teu sah naon an teu bener gitunya wala itu jeung teu bener teu sahih teu bener naon anu teu sah gitunya naon anu maroyen diparentah urang sararea bi muharramin kana perkara anu haram au makruhin atawa kana perkara anu makruh. Wajibu sareng wajib yakihim di hakna para rasul alaihim eta tetep muga ka para rasul as-salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan. Naon tabligu ma nepi keunana perkara umiru anu diparentah ieu ma umiru diparentah itu para rasul gitu nya bitabligihi kana nepi keunana itu ma fil khalqi ka makhluk sifat tabligh. Wadiduhu jeung ari lalawanana itu sifat tabligh teh kitmanu zalika eta nyumputkeunana itu anu kabeh. Wadalilu jeung ari anu jadi dalil ala zalika kana itu sifat tabligh annahum eta yen saestuna para rusul para utusan lau katamu eta lamun menyumputkeun itu para rusul syai'an kana saperkara mimmatina perkara umiru anu diparentah itu para rasul umiru anu diparentah itu para rasul bitablighihi kana nepikeunana itu mah lakunna tah tang tu bukti urang sararea makmurina eta anu diparentah kabeh bikitmanil ilmi kana nyumputkeunana ilmu walayasihu jeung teu bener teu sah naon anu maroyen diparentah urang sararea bihi kana itu kitsmanul ilmi kana nyumputkeun ilmu
li anna katimal ilmi lantaran yen saestuna jalma anu nuntut anu nutup anu naon nu nyumputkeun ilmu malunun eta teh anu dilaknat. Wajibu sareng wajib yakihim di hakna para rasul alaihim eta tetep muga ka para rasul as-salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalametan. Naon al-fatana tu sifat fatona hartosna pinter. Wadiduha jeung ari lalawanana itu sifat fatona al-baladat al-biladat tu eta sifat biladah artina bodoh. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalil ala zalika kana itu sifat fatona annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah. Lawin tafat eta lamun ma eueuh alaihim kait anhum ti itu para rasul naon al fatonatu sifat pinter lama qadaru tah yakin moal kawasa itu para rasul ayyuqimu kana yen nangtungkeun itu para rasul hujjatan kana hujjah kana dalil al khosmi ngelehkeun ka musuh. Wa huwa jeung ari itu ma qadaru ayyuqimu hujjatan muhalun eta mustahil. Di anal Quran lantaran saestuna Quran dalla eta nuduhkeun itu Quran fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat pengwadingin dina pirang-pirang tempat kasiratin anu loba ala iqamatihim kana ngadegkeunana itu para rasul al hujjata kana hujjah alal khosmi ngelehkeun ka musuh. Wal jaizu jeung ari sifat jaiz fi hakihim di hakna para rasul alaihim eta tetep muga ka para rasul as-salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalametan. Naon al-aradul basyariyati sifat aradul basyariyah hartosna sifat kemanusiaan allati anu la tuaddi anu tenekanan ieu lati ila naksin kana kakurangan fi maratibihim dina martabat-martabatna para rasul al-aliyati anu luhur. Ari contona kal marodi eta tetep sapertikeun gering. Wa nahwi hi jeung umpamaning itu marod. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalil ala zalika kana itu sifat jaiz sifat aradul basyariyah. Musyahadatuha eta kasaksianana itu aradul basyariyah bihim ka itu para rasul alaihim eta tetep muga ka para rasul salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalametan. Khotimatun ari ieu teh hiji panungtungan. Yajibu wajib ala syahsi ka jalma naon aya rifayan nganyahokeun itu si syahsun itu si jalma nasabahu kana nasabna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad min jihati abihi ti jihad ti arah ramakna Kanjeng Rasul wa min jihati umi jeung ti jihad ibuna Kanjeng Rasul. Amma nasabuhu anapun ari nasabna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihad ramakna Kanjeng Rasul bahwa tahari itu Kanjeng Rasul teh sayyiduna eta gusti urang sadayana Muhammadu bin Abdillah nya eta Kanjeng Nabi Muhammad tawanya eta atawa tegasna Kanjeng Nabi Muhammad putra pamegatna Abdullah bin Abdul Muthalib Abdillah bin Abdul Muthalib Abdullah putra pamegatna Abdul Muthalib bin Hashimin
Abdul Muthalib putra pamegetna Hashim, Hashim ibni Abdi Manapin, Hashim putra pamegetna Abdi Manap, Abdi Manap ibni Kusayin, Abdi Manap putra pamegetna Kusay. Kusay ibni Kilabin, Kusay putra pamegetna Kilab, Kilab ibni Murrata, Murrah putra Kilab putra pamegetna Murrah, Murrata ibni Ka'abin, Murrah putra pamegetna Ka'ab, Ka'ab ibni Lu'ayyin, Ka'ab putra pamegetna Lu'ay, Lu'ay ibni Ghalibin, Lu'ay putra pamegetna Ghalib, Ghalib ibni Fihrin, Ghalib putra pamegetna Fihir, Fihir ibni Malikin, Fihir putra pamegetna Malik, Malik ibni Nador, Ribe, Nadori, Malik putra pamegetna Nador, An-Nadori ibni Kinanata, Nador putra pamegetna Kinanah, Kinanata ibni Khuzaimata, Kinanah putra pamegetna Khuzaimah, Khuzaimata ibni Mudrikata, Khuzaimah putra pamegetna Mudrikah, Mudrikata ibni Ilyasin, Mudrikah putra pamegetna Ilyas, Ilyas ibni Ilyasa atau Ilyas ibni Mudorin, Ilyas putra pamegetna Mudor, Mudor ibni Nizarin, Mudor putra pamegetna Nizar, Nizar ibni Ma'adin, Nizar putra pamegetna Ma'ad, Ma'ad ibni Adnana, Ma'ad putra pamegetna Adnan, walaisa jeung teu aya fima Fima eta tetep dina perkara anu tetep badahu dina sabadana Adnan ila Adam ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naon torikun jalan, naon torikun jalan sahihun anu bener, fima dina perkara yun qalu anu dinukil ieu mah. Wa amma nasabuhu jeung anapun ari nasabna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ti jihad ibuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa taritu nasabuhu sayyid bahwa taritu Kanjeng Nabi sayyiduna eta Gusti urang sadayana Muhammadun eta Kanjeng Nabi nya eta Kanjeng Nabi Muhammad dawa tegasna Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad ibnu Aminata, Muhammad putra pamegetna Aminah, Aminata binti Wahbin, Aminah putra pamegetna Wahab, Wahab ibni Abdi Manap, Wahab putra pamegetna Abdi Manap, Abdi Manap ibni Zuhrata, Zuhroh, Abdi Manap putra pamegetna Zuhroh, Zuhroh bin Kilabin, Zuhrata bin Kilabin, Zuhroh putra pamegetna Kilab. Fatazami'u atu narima pakumpul mahu sartana fatazami'u atu narima pakumpul mahu sartana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadihi di akina Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilabin eta kilab. Wa mimma jeung eta tetep tina nasab wa mimma jeung tina sapalina perkara yajibu anu wajib wa mimma jeung tina sapalina perkara yajibu anu wajib wa mimma jeung eta tetep tina sapalina perkara gitu nya yajibu anu wajib ieu mah aidon kalawan deui aya lama arieun nganyahokeun itu si jalma itu si syahsun annalahu kana yen saestuna eta tetep gaduhna Rasul Kanjeng Nabi gaduhna Kanjeng Nabi Muhammad haudon ari talaga wa annahu jeung yen saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'a eta bakal yashfa'u eta bakal nyapaatan Kanjeng Rasul fi faslil qodoi di poe kiamah itulah faslil qodo teh wa hadhihi syafa'atu jeung ari syafaat mukhtasatun
eta anu dihususkeun bihi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma jeung eta tetep tina sapalina perkara yajibu anu wajib ieu ma aidon kalawan deui aya riparieun nganyahokeun itu si syakhsu itu si jalma teh ya arusula ka pirang-pirang rasul al madkurata anu dicaritakeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalawan perinci. Wa amma ghairuhum anapun ari liana itu rusul madkurah fil Qur'an fayajibu ta eta wajib alaika itu si sahsun naon aya ripayan nganyahukeun itu si sahsun hum ka itu rusul ijmalan kalawan gembleng terinci gitu lah. Wa qad nadzama jeung nyatana nganadzomkeun sabaduhum sapalihna ulama al anbiya ka pirang-pirang nabi allati anu tajibu anu wajib naon ma'rifatuhum nganyahokeunana tajibu anu wajib itu lati itunya ma'rifatahum kana nganyahokeunana itu rusul tafsilan kalawan rinci. Faqala terus ngadawuh itu baduhum hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun bi anbiya in ala tafsili qad ulimu fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di asyri wa yabqa sab'atu wa humu Idrisun Hudun Su'aibun wa kadza Dzulkifli Idrisun Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Hatmun eta misti ala kulli dzit taklifi kasaban-saban anu kataklif muka perdih ma'rifatun ari nganyahokeun bi anbiya'in ka pirang-pirang nabi bian nabinya alat tafsilin netepan kana perinci qad ulimu anu nyatana geus dikanyahokeun itu anbiya fitil ka hujjatuna dina itu hujjah kami. Nah, dina Al-Qur'an tegas nama tilka hujjatuna teh. Fitil ka hujjatina dina itu hujjah kami. Minhum eta tetep ti sapalina itu rusul samaniatun ari dalapan mimba di asyrin tina sabada 18 waya beko jeung nyesa deui naon sab'atun 7 18 jeung 7 gitu. Jadi 25. Wahum jeung ari itu rusul teh itu nabi teh itu anbiya teh Idrisun itu anbiya itunya. Wahum jeung ari itu anbiya teh Idrisun eta nabi Idris. Hudun jeung kadua nabi Hud. Syu'aibun jeung nabi Syu'aib, Salihun jeung nabi Saleh, wa kadza jeung eta nya kitu Dzulkifli ari nabi Dzulkifli. Adamu jeung nabi Adam bil Mukhtari ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhtar teh Kanjeng Nabi Muhammad landihanana qad khutimu nyatana ditungtungan itu anbiya itu. Wa mimma jeung eta tetep tina sapalina perkara yajibu anu wajib naon itiqaduhu nekadkeunana itu ma aidon kalawan deui anna qarnahu arien saestuna kuruna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni eta pangabdal-abdalna kurun sumal qarnu tuluy eta kurun
ba'dahu dina sabadana alladzi anu ba'dahu dina sabadana itu qarnahu kurun Kanjeng Nabi. Sumal qarnu tuluy kurun alladzi anu ba'dahu dina sabadana itu kurun. Wayam bagi jeung peryogi deui lisyahsi ka hiji jalma naon aya aripa yang nganyahokeun itu si Sahsun awaladahu ka pirang-pirang putrana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum jeung ari itu awladuhu jeung ari itu putrana Kanjeng Nabi ala sahih netepan kana kaul anu sahih sayyiduna eta Gusti urang sadayana Al-Qasim eta Sayyiduna Al-Qasim wa sayyidatuna Zainab jeung sayyidatuna Gusti urang sadayana Zainab wa sayyidatuna jeung Gusti urang sadayana Ruqayyah nyata Ruqayyah wa sayyidatuna jeung Gusti urang sadayana Fatimah nyata Fatimah wa sayyidatuna jeung Gusti urang sadayana Ummu Kulsum nyata Ummu Kulsum Ummu Kulsumin ini wa sayyiduna jeung Gusti urang sadayana Abdullah nyata Abdullah wa huwa jeung ari itu Abdullah teh al-mulaqabu eta anu dilandih bi thayyibi ku nami thayyib wa tahiri jeung ku tahir. Jadi landihanana thayyib jeung tahir. Wa sayyiduna jeung Gusti urang sadayana Ibrahimu nyaeta Sayyiduna Ibrahim. Wa kulhum jeung ari sadaya jeung ari sakabehna itu auladuhum min sayyidatina eta tetep ti Gusti urang sadayana Khadijah nyaeta Khadijah al-Kubra ila Ibrahima angin Sayyiduna Ibrahim min Maryata ti Siti Maria al-Qibtiyata Al-Qibtiyati anu bangsa Qibtiyah. Jadi Sayyiduna Ibrahim eta mah ti jihad Maria Al-Qibtiyah. Wa hadhihi jeung ari ieu akhiru ma eta akhirna perkara. Yasara anu muga ngagampilkeun Allah. Yasara muga ngagampilkeun Allahu kana itu ma. Insyaallah Gusti Allah. Min fadlihi tina anugerahna Allah wa karamihi jeung karuniaan Allah atau kemuliaan Allah. Walhamdulillah ari sadayana jenis pujian opat lillahi tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu manggeranana sadaya alam. Wassallallahu sareng muga maparinan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama jeung muga maparingan kasalamatan Allah. Wallahu a'lam bissawab.